gerahar udang wanci janari geus manjing mangsa poe anyar bakal datang. Nyuk galur kapungkur budak carita nu baheula yen kamerdekaan teh lain pamere kade bisi pohon. Kemerdekaan lain ujug-ujug atawa hadiah ti penjajah, tapi rahmat ti Gusti nu Maha Suci kalawan ditebus ku nyawa para pejuang anu berlaya di dan perang. Pikeun berjuang jangka merdekaan kiwari hayu singkilkeun leungeun baju pikeun berjuang di zaman merdeka. Gerahar udang wanci janari geus manjing mangsa poe anyar bakal datang. Geura inget ka Purwadaksi yen bangsa urang nyatana bangsa nu kuat mun ngahiji bangsa nu tohaga bangsa nu waluya salila urang salaku rahayatna ngahiji. Salila ratusan tahun bangsa urang dijajah deui jadi patalukan kumpeni jadi mangsana Walanda dipanggang ku Jepang kabeh dieuna bangsa urang direak-reak ku kanyataan nu katingali naha urang teh lemah atawa teu boga tangan pangawasa teu pisang-pisang bangsa urang kuat bangsa urang tohaga gagah rongkah bangsa nu bisa ngawasa dunya sanyatana. Naha urang poho yen nagara urang boga semboyan bineka tunggal ika beda-beda tapi ngahiji eta harti naha poho. Kamerdekaan lain ujug-ujug atawa hadiah ti penjajah, tapi rahmat ti Gusti nu Maha Suci kalawan ditebus ku nyawa para pejuang anu berlaya di medan perang. Pikeun berjuang jangka merdekaan kiwari hayu singkilkeun
Leun baju pikeun berjuang di zaman merdeka. Geraha rudang wanci janari geus manjing, mangsa poe anyar bakal datang. Geura inget ka Purwadaksi, yen bangsa urang nyatana, bangsa nu kuat mun ngahiji, bangsa nu tohaga, bangsa nu waluya. Salila urang salaku rahayatna ngahiji.